di tukang tengah gorowok ini Pak Ustad pataskeun cek itu kang teh anjir betul mah amin kalah anjir gitu aya baik rek dipataskeun mah asal sing puguh tajwidna ulah dugikeun ka teu puguh ting maca naon ajengan teh alhamdulillah cek di tukang teh anjir aya imam jin teh da we naon jang seuri jang aduh ibu tos sajam ibu segitu cekapnya segitu nu kapihatur teraskeun ngan ulah neangan ajengan ibu nu ampir sakarat naon sakarat teh eungap lamun ngomong ngarenghap teh ibu ciga ngelek hayam mohon karunya bisi taraweh lila teuing isukna maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos muli Haji Asep imam taraweh wengi sabab taraweh tereh teuing anjeunna teu kiat ngarenghapna ngos-ngosan langsung maot teh harita keneh da anehna isukna teh teu taraweh deui gitu nya pas geus maot beneran Bismillahirrahmanirrahim Hukhek Alhamdulillahirabbil alamin Hukhek Ar-Rahmanirrahim Hukhek Maliki yaumiddin Hukhek ayeuna mah eranya bieu hukhek ayeuna mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Hukhek Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin atuh mamum ge sepakat di tukang teh takbirna ge diganti jadi taraweh hukhek gini teh ayeuna kitu aya jadi mah teu ayanya ibu teu ayanya ngan cenah we di dieu mah teu aya oge nu aya mah nu kilometer ti dieu biasa nama gitu ibu-ibu nu sok make tiung gitu teh atawa bapak-bapak nu sok make calana mohon kita mudah-mudahan sing janten ahli ibadah sadaen. Kenapa orang yang tidak mengakui akan keesaan Allah, orang yang tidak mengakui akan kelahiran Nabi, apabila kita beri peringatan, apabila kita antepkan orang tersebut moal matak iman ke Allah, alasanna khotamallahu ala qulubihim, karena orang tersebut geus telas geus dikunci hatena ku Allah. Naon ibu? Ajengan jika ucing, astagfirullahaladzim. Kok di ditu? Gusti. Pertama dalam sejarah ibu, aya ajengan kiai keur dakwah nginumna ditotor ibu. Mun ditotor kamari engal kena di Simkuring dakwah ibu di Cigedug di payuneun teh sagala rupi aya. Bakakak dihareupeun teh sampurna milge ibu sapak sampurna mil dibuka di jero teh jarum coklat mohon kita nurul huda teh heran aduh nurul huda can punang rokok itu ibu kada kudu sing resep ngarokok sabab orang nu sok ngarokok teh kabagi 3 rupa mohon kita hiji aya nu sok ngarokok teh katingalna teh anu optimis
naon optimis teh wah imah sok mawa roko we hungkul optimis bakal aya korek kadua ibu aya anu tragis mawa korek hungkul teu mawa roko katilu ibu pengemis korek teu mawa roko teu boga gitu aya teu aya di urang mah ngan cenah belah katuhu eta teh nu kitu teh belah katuhunya alhamdulillah mudah-mudahan sing janten ahli rokok amin amin diaminan gitu ge dia astagfirullahaladzim ngan kade bapak-bapak ka aki-aki tong ngarokok jarum coklat komo geus kolot mah geus eueuh huntuan huntuna tinggal 2 bisi tarik teh ngenyot beak jeung nyawa-nyawana rokok jarum coklat dikenyot dutuas teh geuning ungap ibu naon kasalak rokona di dieu nyelap ibu jeung huntu-huntuna didagor teh ibu beheungna nu kaluar teh huntu we hungkul entak ulah udud monya bikeun ka ajengan udud mah hidup udud hidup teras ke debu karena hatena geus dikunci mun aya jalmi teh ku urang teh diajakan ceuk hayu ka masjid teu ka masjid keneh ceuk hayu ka pangaosan teu ka pangaosan keneh ceuk hayu midamal kahadean teu midamal kahadean keneh ceuk hayu iuran muludan emong kikir teu cara meunang bantuana jelema zaman kiwari mah ibu lamun keur teu boga duit menta-menta ka pemerintah mun keur loba duit ngahep-hep sararea oge laras tah lurah nu karunyana mah didukung ku di Simkuring kalurah kalem keur mah dulur di Simkuring kapal lurah teh masih keneh ka etang wargi mata kasep nage sami mohon gitu manten nate salah sawios alumni pun bapaknya masih keneh kula wargi ajengan jeung pemerintah kudu sinkron adinu wasultanu tau ambani agama dan kepemerintahan dua sisi yang saling kembar saling menolong fadinu aslun wasultanu harisun karena agama sebagai pondasi dan pemerintah sebagai penjaga dari agama wama la asla lahu famahdumun wama la harisa lahu fadoyyaun apabila agama tidak bisa didukung oleh pemerintah maka agama akan sekala hancur oke pemerintah tidak berdampingan jeung agama maka pemerintah akan berjalan sia-sia matak bunga di Simkuring mah ningal parulah nu tiasa ngempalkeun sadayana di dieu oge para tokoh-tokoh masyarakat tiasa ngempalkeun jalmi nu sakitu seueurna mudah-mudahan ieu riungan urang teh sing dikempalkeun deui ku Allah jaga di poe kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin di sawargana Allah subhanahu wa taala amin jalmi ibu mun geus teu kabita ku muludan teu kabita ku midamal kasaean khatamallahu ala qulubihim pasti geus dikunci hatena ku Allah fala yadkhuluha khairun apabila orang sudah dikunci hatinya oleh Allah kebaikan apapun yang dihadirkan kepada dirinya maka tidak akan pernah masuk ke dalam sanubari hatinya geus puguh awewe teh teu bogo ayo disamper-samperkeun wae gitu ayah jadi budang cinta geus mawa HP HD geus meuli motor alus geus menta pelet ka daerah Pakidulan tetap teu nuturkeun deui awewe gitu ayah kade urang kudu sing terang khatamallahu ala qulubihim sudah dikunci hatinya tidak membuka hati untuk laki-laki lain gitu ayah cicing untuk payu mah panganten bari mah cicing iya ke panganten uncan mah mata ku di Simkuring lamun hayang dibuka hatena nu janten awewe sok sing daek ngawirid
jisim kuring ge melet pun bojo 3 tahun ibu kade kabuhur pun bojo mungkin ka jisim kuring teh ngan jisim kuring masantran lila 20 tahun kade sok bacakeun ku urang falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyakunna wa qulna haslillahi ma hadza basyara inna hadza illa malakun karim. Ieu doa teh ibu ketika dibaca menerangkan kisah Nabi nupang kasep-kasepna sanamina Nabi Yusuf ku bakat kasep-kasepna Nabi Yusuf ibu jalmi dugikeun karela motong-motong tangan dan kakinya demi melihat indahnya Nabi Yusuf. Laras tak? Nini ibu kerengeretan bawang beak bawangna nu dikeureut teh ibu naonnana ramona teu karasa ku endah-endahna ninggal Nabi Yusuf teu cara urang ninggal salaki Mang Yusuf naon gitu ibunya nikot ceurik ciga hayang geus ngadahar bawang nu gitu gitu aya tuh jisim kuring ibu kasep ciga delon tinggal mun leumpang teh ceuk masyarakat teh delon del ondel 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 kita astagfirullahaladzim sok mun urang hoyong ka istri bacakeun eta 3 kali mun kitu 3 kali mawa weh batu sakeupeul sakieu mohon tuluy geus dibacakeun 3 kali teh teungeulkeun ibu kana naonana kana huluna insyaallah harita keneh meuri ka urang garasa nggak tuh nyari kami ajengan ondel kumaha minum iya minum bismillahirrahmanirrahim kakara saumur hirup dawa ajengan rek minum dicarekan pajarkan ajengan itu sunah minum susu teh baca bismillah ajengan kekarunya ya itu ajengan ya dicarekan wae tadi disebut ondel nah cenah ajengan teu nyunah ngadahar susu teu maca bismillah bapak rek nyot susu peuting bismillah tara Indomie suka malam-malam wae sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adibu ta'amakum bidzikrillah wala tanamu alaihi fataqsuwa qulubukum. Allah kita Allah adibu ta'amakum bidzikrillah wala tanamu alaihi fataqsuwa qulubukum. Adibu ta'amakum bidzikrillah saur rasul sok hancurkeun dahareun-dahareun anjeun bidzikrillahi ku loba dzikir ka Allah. Wala tanamu alaihi temenang bisi anjeun rek kulem bisi anjeun rek sare teu maca dzikir ka saha ka Allah fataqsuwa qulubukum engke jadina bakal teuas kana hate dina sapalihna ibu nusok matak neuaskeun kana hate urang teh di mana samemeh kulem urang sok barang dahar gitu ayah jadi satu acan kulem teh ibu ulah waka barang tuang langsung we naon kulem sing kerek naon margina jalmi anu osok barang tuang memeh kulem ieu kurang kaberkahan sabab hatena matak jadi teu aya di dieu nu sok ngomong-ngomong batur aya
Nu sirik aya nu sirik, pidik, jail, paniaya, iren, pangasten, dudupak, durumpak, kekaupan, kepayaan, cap jahe, buntut kasire. Di mah geus orang hatenya. Aya nu sok ngomongkeun batur aya eta teh jamin nu sok teuas hatena. Biasana nu sok ngomongkeun batur teh budak ngora eta teh. Apal teu si Joni euy si Joni meuli motor Mio tadi anyar keneh. Aneh Miona teh kuluna sabeula. Aya nu kitu aya. Diomong-omong we. Komu parawan mah ya apa si Titin apa tuh si Titin beli skincare euy hargana 300.000 cenah ieu teh di mana duitna kadang nyegi kitu cenah. Ibu-ibu nu sok ngomong-ngomong batur loba gitu ge tatanggana Mas Ramuy-boy curik di mata akang rumah tangga geus 7 tahun jeung akang teh neng beli pamelikan emas tinggal itu Maria membeli emas jadi deh cuy emas membeli emas tapi beli pamelikan lebaran ge agak mau diuku kalem ada ukuran teh motor buru-buru akan pamelikan emas keun ke kaci kajang akan rek mawa emas mas naon mas Irawan kadieu bawa ke akang. Anu gitu aya lamun init ka pangaosan mun init ka pasamuan nikot gararaya enak gitu aya mun istri geuning nyanyanak epal di kieu-kieu geuning kadesa isu ke bohong teh potong saya teh enak gitu aya zaman kiwari mah ibu geus sararieun lamun foto ibu dipoto ya zaman di Simukuring tahun 80 ki foto teh kieu ibu gaya muka tak zaman 2010 mah di foto teh ibu gaya enak gitu aya mun istri di foto teh ibu di mana dalil namun dipoto kudu dengdek mohon apakah dago maneh teh bakal ragrag gitu moal tapi istri ibu zaman 2020 hiji dipotona geus ciga entong aya gitu aya Yamet Kudasi Yamet Kudasi Bang Yamet bau tarasi arara kimochi oye arara kimochi mang ara beungeut na ciga mochi aneh jelema teh mun dibawa sholawat Gusti urang sadayana yang nabi anu Muhammad jenyungannya ayam kuyes ngabang tapi lamun dibawa Yamet Kudasi budak kut harapaleun sok jang sholawat si Fajang kumaha apal teu kumaha